Kacaturkeun hiji peuting Pandawa keur ngariung dahar. Heug teh damarna katebak angin nepi ka pareubna. Atuh puguh bae kaayaan jadi poek meredong. Sabot damar tacan dihurungkeun deui, nu dalahar mah terus bae ngahuap. Arjuna ngagerentes dina jero hatena. Cacakan poek, tapi ari dahar mah geuning teu salah ngahuap. Boa-boa mentangkeun Gondewa oge kitu. Rek caang, rek poek, ari bari dibarengan kurasa mah jamparing anu dipentangkeun teh moal nyalahan kana tujuanana. Tina eta pangalaman, Arjuna beuki soson-soson bae diajar manah. Dinu poek, dinu caang, jamparingna tara nyalahan. Sakali mentang Gondewa, taya hiji oge jamparingna anu nyasab. Malah lila-kalilaan mah geus teu ngawagu deui dinu poek oge. Eta kabeh katingali ku Residorna, maha guru nu tara towong unggal poe ngawuruk Pandawa. Eta bagawan teh bungah kacida ningali kumaha keungna Arjuna diajar. Pokna bari ngaleng Arjuna, "Kasep, mugi sing percaya ka ama. Kabisa hidup dina mentangkeun Gondewa teh punjul ti batur. Moal aya saurang oge nu bisa mapakan." Kucapkeun Maharesi Dorna tuluy ngadehes ka Raja Astina Prabu Destarata. Maksudna unjukan hayang nembongkeun kabisa murid-muridna nyatana Pandawa jeung Kurawa di payunan Balarea, sarta hayang kauninga ku pangesi karaton. Raja Destarata sasauran, "Kaula nganuhunkeun pisan kana jasa Maharesi anu geus ngatik ngadidik anak-anak kaula para satria Astinapura. Hanjakal kaula teu bisa nyaksian ku panon sorangan kumaha parigelna barudak." Cunduh kana waktuna, Pandawa jeung Kurawa, para satria Astina asup ka alun-alun karajaan. Asupna tarunggang kuda, papakeanana hurung herang, bari mawa pakarang andalanana sewang-sewangan. Para pangagung karajaan oge tos lalinggih, sarta ngaraos suka ku gagahan para satria. Nu lalajo mungguh ngaguruh keleprok eak-eakan. Teu jauh ti papanggungan para pangagung calik begawan Dorna. Raksukanana sing sarua bodas, siep jeung deg-degana matak ajrih nu ningali. Rambutna geus ngajeplak bodas, ngarumbuy peuting seliwir, katebak ku angin leutik, dianggot mayumut lir kabuk. Hiji-hiji satria dipentes ka tiasana. Waktu kagiliran mentangkeun Gondewa, para satria dipiwarang nuliskeun ngaranna dina papan. Tapi lain nulis ku pena ieu mah, ngaran kudu ditulis ku jamparing. Sagunduk jamparing anu dipentangkeun kudu ngawangun rulisan dina papan. Taya hiji oge satria nu teu bisa nuliskeun ngaranna. Kabeh kapada tiasa sarta alus katumpona. Anu surah manggung ngaguruh. Prabu Destarata ngaraos suka ati, sanajan teu tiasa ningal sapertos nu sanes. Giliran Pangeran Duryudana anu dipintonkeun teh keahlianana ngulinkeun gada. Layana Pangeran Bima. Duanana puguh harelung jangkung, sarta katiasana ngulinkeun gada papada matak helok anu lalajo. Deureuh tanding pahareup-hareup, itu kuat ieu rikat, itu bedas ieu linghas. Sora gada nu diadu jeung tameng wajah ting belentrang buburinyayan. Ari Duryudana jeung Bima salilana tara akur. Salila nembongkeun kamonesan teh bari dibarung nafsu. Atuh matak cilaka mun teu awas waspada teh. Sarta mun teu gancang dipisah ku Aswatama nu dipiwarang ku Residorna, boa duanana tuluy galungan taya reureuhna. Bagawan Dorna teras ngadeg, sasauran agem pisan. "Mugi kauninga aya murid kaula anu pangpunjulna dina mentangkeun Gondewa. Saha deui mun lain Arjuna, bebenteng Astinapura. Ku kaula ayeuna ngahajar dipentes kata pisanana. Ger nu surak ayeuh-ayeuhan,
nuri tukang ngaseg ka hareup. Pasedek-sedek papada hayang sidik ka putra panengah Pandawa. Arjuna asup ka pakalangan bari umat imut. Mudina teu weleh manis. Tuluy nataharkeun Gondewa jeung Jamparingna. Geus kitu der mesat-mesatkeun Jamparing. Bari nangtung, bari calik atawa bari deku. Jamparing taya nu nyalahan. Kitu deui bari lumpat, bari cicing, bari noong atawa bari meleng, sarua matak helok nu ningali. Begawan Dorna nyayagikeun babagongan tina perunggu. Keur araheun Arjuna ngajamparing. Ari belesat, sungut babagongan teh metet ku Jamparing nu lepas disakalikeun. Ku tarik-tarikna tanaga Arjuna, babagongan tina perunggu nepi ka parat ku Jamparing. Tuluy Maharesi Dorna miwarang ngagantungkeun tanduk muding nu diayunkeun gugulawingan. Maksadna sangkan liang tanduk nu teu cicing teh kudu dipinuhan ku Jamparing Arjuna. Aheng henteu lila ti harita liang tanduk geus metet ku Jamparing Arjuna. Teu kurang teu leuwih aya 20 hiji Jamparing jumlahna. Ibu Kunti nu nyaksian di papanggungan teu kawawa merebay Cisoca. Kagagas ku ningali ingkang putra nu sakitu parigelna. Teu ngabibisani da puguh saha indung anu teu agul ku katiasa putra. Mungguh matakna langsa.